Eta simkuring emut kana hiji panalungtikan anu dilakukan ku Thomas J. Stanley. Anjeunna nalungtik 733 jalmi anu sukses di Amerika. Numutkeun hasil panalungtikan eta ternyata ranking di sekolah disakolahkeun di sekolah anu unggulan, bahkan IQ na luhur atanapi kacerdasanana oge luhur henteu patos ngaruh kana kasuksesan hiji jalmi. Numutkeun eta panalungtikan ranking kahiji di sekolah mung aya dina urutan ka30 anu janten pangrojong kana suksesna hiji jalmi. Disakolahkeun di sekolah anu unggulan mung aya dina urutan ka23. IQ na luhur atanapi kacerdasanana luhur mung aya dina urutan ka20 hiji anu janten pangrojong hiji jalmi janten jalmi anu sukses. Patarosanana naon atuh anu paling ngarojong kana kasuksesan hiji jalmi? Panalungtikan eta nyatana kerja kalayan soson-soson didamel kalayan soson-soson getol didamel kangona ranking kahiji di sekolah ari kedul mah kangona di sekolah unggulan ari melit mah kangona kacerdasanana luhur ari henteu daya digawe mah. Tapi getol didamel oge mung aya dina urutan kadua anu janten pangrojong kana kasuksesan hiji jalmi. Dina urutan kadua nyatana disiplin. Kanggo naon getol anu teu disiplin mah dibiwarang lebet damel tabuh 8 dongkap tabuh 10. Tapi disiplin oge mung aya dina urutan kadua anu janten pangrojong kana kasuksesan hiji jalmi. Da anu paling utama janten pangrojong karena kasuksesan hiji jalmi nyatana jujur. Kanggo naon disiplin ari teu jujur mah, kanggo naon getol ari teu jujur mah, kanggo naon pinter ari teu jujur mah. Tah eta teh numutkeun panalungtikan anu dilakukeun ku Thomas J. Stanley peryogi kusim kuring diduwikeun dina wangkid ayeuna dina raragam alih hari pendidikan nasional margi 1400 tahun kapengker aya hiji jalmi anu kalintang pisan janten panutan urang nyatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngagaduhan gelar al-amin hartosna jujur teh akhlakul karimah anu sae. Margi dina waktos ieu kapetok waktos kasimpulanana nu janten udagan dina ngatik ngadidik nu jadi murang kali ulah ngan saukur pinter otakna sehat awakna wungkul tapi kedah disarengan ku hade akhlak sareng watakna. Margi entong ngarepkeun teuing mangpaat ti jalmi anu pinter otakna sehat awakna tapi awon akhlak sareng watakna. Diulang sakali deui nu janten kasimpulanana dina udagan ngatik ngadidik nu jadi murang kali ulah ngan saukur hoyong pinter otak sareng sehat awakna wungkul tapi kedah disarengan ku sae watak sareng akhlakna. Margi moal ngaharepkeun teuing mangpaat ti jalmi anu pinter otak tapi awon watak sareng akhlakna. Luhur saur bahe care saur anu teu kaukur bahasa anu teu kareka pasalia basa anggang tina sampurna simkuring neda jembar panghapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.